Rai sambung pagulingan sepiting-ting pepetetan ya samya murad balimbing lan jeruk manis kacarios di Gunung Suela nyata tempat peperangan antawis di pihak Prabu Batara Rama sareng di pihak Prabu Rahwana gitu numuting ujaring carita serius di Gunung Suela nyata tempatna peperangan antawis di pihak Prabu Batara Rama sareng Prabu Rahwana nyata para wanara sareng para denawa anu silih seret sineredan silih banting binantingan lir munting rinakitan lir kuda papacangan maju Bator maju Bator ayo maju maju ayo maju syah hidup selama hidup maju syah lepaskan gak? Lepaskan lepaskan babaturan aing heuy lepaskan yo lamun hayang dilepaskan modar sia banget beureup ayo sia modar bangsa hidup Sri Rama hidup
lepaskan siya. Lepaskan ya. Lepaskan siya. Lepaskan. Hidup si Rama hidup. Udah Bang Syed. Udah Bang Syed. Maju Batur, maju, maju. Sokong Batur. Ayo siap. Ieu Raden Indrajit nafsu ngaguru-guru amarah nu teu kawadahan ajeng ngaluarkeun pusaka nyata anu ngancurkeun sakabeh para wanara. Atuh ieu para wanara taya nu nyesa nanging Anoman Perbancana Suta sareng Raden Laksmana anu maksad mateni ieu Raden Indrajit. Ieu Raden Indrajit sumbar-sumbar kemanikan prataka cia-cia ke Anoman Perbancana Suta. Anoman, adieu si Anoman podaran baik. Coba mai, apa kowe wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji mulai ditegal kali jaya.
coba maju. Banjar tali lumawa, banjar tali lumawa, Laksmana mesatkeun dewa. Hidup Sri Rama hidup. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Papasten anu tumiba, ieu panah Raden Laksmana anu dipentangkeun nyata anu disasarkeun kana tengahna ieu Raden Indrajit. Anu antukna ieu Raden Indrajit mati sabada harita. Mang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.